Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wargi-wargi baraya pecinta dongeng Sunda anu dimana bae ayana. Alhamdulillah, kalayan kudrat ilahi Robbi qadarati nu maha kawasa, urang sadayana tiasa ditepang dangu deui sareng simkuring Kang Tile dina acara carita Sunda tanapi dongeng Sunda nyaeta baris nuluykeun hanca carita nu katunda dina judul ning carita awewe kajajaden anu mana ieu carita teh hasil buah karya tanapi karangan Amburos di Palihan Bandung. Kasugri kaum dangu dina jujutan hanca carita anu katunda Padaran Kang Tile kasapih kuanci dina mangsa medarkeun kayaan di bumina Pak RT anu mana harita kadatangan tamu anu tayalian ti Bah Ukim tea. Kumaha tumitra lajenganana ieu carita sumangga langkung paos nama urang sami-sami Bandungan deui ku sadayana. Yang rese ayeuna kumaha kayaan di lembur? Numawi masih sami Abah. Kayaan lembur teh acan aman margi siluman anu sok nyerot geti masih kene ngulayaban milari korban. Nya heueuh tangtu kana kituna teh. Eta siluman salilanya oge bakal tuluy nyangan korban sapanjang urang can bisa meruhkeun manehna. Tah kulantaran kitu, ayeuna Abah datang ka dieu teh lantaran aya perlu ka saurang jalma anu anyar datang ka lembur. Ceuk Bah Ukim nyaritana daria nepikeun anu jadi pamaksudana. Kumaha Abah? Aya peryogi ka saurang jalma anu anyar datang ka dieu? Heuh kitu. Anu matak sok puru ka ditu geura susulan. Sabab waktuna samporet. Samemeh surupnya panon poe Abah kudu geus amrok jeung manehna. Anu matak sok kewat cenah buru-buru datang ka dieu. Bah Ukim nyaritana beuki daria. Tapi orokaya Pak RT jadi bingung lantaran teu nyaho naha saha anu kudu disusulan. Sabab Bah Ukim teu nyebutkeun ngaranna. Punten Abah. Naha saha jalmina anu kedah disusulan ku Abah teh? Yang RT anu matak teu nyaho Abah oge ari saha-sahana mah. Lantaran Abah oge can kungsi panggih jeung manehna. Ngan bae anu katingali dina implengan Abah. Manehna saurang jajaka sarta can lila aya di dieu. Cing sok pikiran. Tapi raku RT teu apal kana kadang wargana. Ceuk Bah Ukim. Ngadenge kitu sakedapan Pak RT ngahuleng mikiran saurang jalma anu dimaksud ku si Abah. Anu cenah saurang jajaka anu can lila aya di lemburna. Kumaha geus kapikir Jang RT? Bah Ukim tumanya deui. Panon mencerong ke Pak RT sedengkeun Jang Usman ukur ngabandungan teu pipiluan ngomong. Aya anu kaemut mah Abah. Saha jalmanya atuh? Jang Panji. Anjeunna teh teu acan lami aya di lembur. Margi nembe mulih ti pasantren anu aya di Banten. Tah meureun eta. Geus ulah miceunan waktu ayeuna kene sok kancang susulan. Bejakeun Abah hayang panggih. Lantaran aya perlu anu kacida penting tibatan pasoalan penting anu sajana. Bah Ukim nyaritana tandes nita sangkan Pak RT buru-buru nyusulan Jang Panji. Ya mangga tuh Abah pami kitu mah ayeuna keneh bade disusulan.
Sok ka ditu buru-buru. Walon Bah Ukim meuni keukeuh nitah buru-buru. Walon Bah Ukim meuni keukeuh nitah buru-buru. Geus teu loba dicarita harita keneh Pak RT juru turun ti imah. Leumpang narurusuhan rek nepungan Jang Panji ka masjid. Lantaran wanci kitu biasana soker mamatahan barudak ngaji. Pak RT tuluy ngagedig leumpang lengkahna panjang hayang geura nepi ka nu dituju. Teu lila gok ka pelebah warung pok aya anu nanya. Pak RT, rek kemana mending ngagidig? Rek ka ditu. Walon Pak RT bari ngalieu, breh katempo oding keur diuk dina bangku bari udud. Ka ditu teh rek kamana? Tanya oding bari melong ka Pak RT anu geus leumpang deui meni ngungkug. Ka ditu pokona mah hayu tuturkeun Jang. Jawab Pak RT bari jeung teu ngaliuk-liuk acan. Heran harek kamana cenah RT teh. Oding panasaran geuwat kaluar ti warung. Anu saterusna ngagedik leumpang nuturkeun Pak RT ti tukang. Lantaran hayang nyahorek ka mana inditna. Teu kacatur di jalana urang kocapkeun Pak RT geus nepi ka hareupeun masjid. Didinya katempo loba barudak anu kakara kaluar rek baralik geus ngaji. Samalah Jang Panji oge harita kaluar ti masjid. Ningali kitu puguh Pak RT bungah. Jang, hayu gawat milu jeung bapa ka ditu. Ceuk Pak RT sanggeus pahareup-hareup. Ngadenge kitu Jang Panji heran. Ngiring ka mana Pak RT? Tanya Jang Panji beri neuteub ka Pak RT anu kadenge napasna meuni ngahegak. Ulah waka loba ngomong. Hade nama hayu buru tuturkeun bapa. Walon Pak RT krewek ngenyang leungeun Jang Panji. Kek sakedap Pak RT. Abdi bade disendal heula. Ceuk Jang Panji buru-buru make sendal. Hayu Jang burukeun. Lantaran teu loba waktu yeuh. Mangga Pak RT mangga. Mung bae bade ka mana urang teh? Ka imah bapa lantaran aya pasoalan anu kacida penting. Walon Pak RT terus ngaleos teh heula. Jang Panji geuwat nuturkeun bareng jeung kitu torojol oding kakara nepi. Nya puguh atuh heran lantaran ningali Pak RT geus balik deui leumpang ngagedik dituturkeun ku Jang Panji. Ain harek ka mana deui ieu teh Pak RT? Tanya oding bari melong ka Pak RT. Ulah waka omong hayu tuturkeun lah. Walon Pak RT bari leumpang. Beuh nah aya naon ieu teh? Lalampahan Pak RT stuning matak heran. Oding ngomong sorangan bari melong ka Pak RT anu keur ngagidig leumpang. Nya kulantaran ngarasa panasaran teu mikir deui. Oding harita terus nuturkeun. Akhirna tilu jalma leumpang patutur-tutur sapanjang jalan Pak RT teu cacarita. Sabab inget kana papatan Abah Ukim, lamun cenah kudu buru-buru samalah samemeh panon poe surup kana tempatna. Kudu geus amprok jeung saurang jalma anu dimaksud. Sedengkeun Oding jeung Panji dina sajroning leumpang. Duanana kacida ngarasa heran kana polahna Pak RT. Tapi sanajan kitu teu loba omong, terus bae nuturkeun ti tukang. Teu kacatur di jalana urang kocapkeun geus anjog deui kanu dituju. Supaya RT ka jero imah dituturkeun ku Jang Panji jeung Oding. Barang datang ka imah Oding kaget lantaran didinya geus aya Bah Ukim jeung incuna. Ae geuning aya Abah. Ceuk Oding geuwat solongkrong munjungan ka si Abah jeung incuna. Nya kitu deui Jang Panji oge nurutan sok sanajan can nyaho saha-sahana. Nya Ujang. Poho ge abang haja datang ka dieu. Walon Bah Ukim bari seuri. Kumaha salira Abah damang? Cager abah mah. Ujang oge cagernya kacingalina mah. Walon Bah Ukim bari seuri. Alhamdulillah pagestu abdi oge da ngeutayeuna mah Abah. Syukur pisan eta nu dipenca. Abah mangga ieu ngenalkeun Jang Panji. Nah laras jajakan nu ieu nu dimaksad ku salira Abah teh atanapi sanes. Ceuk Pak RT ngenalkeun Jang Panji ka si Abah. Ngadenge kitu Bah Ukim ngareret keur sajongjongan panon neuteub ka eta jajaka.
sabab hayang sidik kana rupa jeung dedegana diakurkeun jeung anu katingali dina implengana. Kumaha Abah? Naha laras ieu jalmina? Margi damung Jang Panji jajakan ucan lami aya di lembur mah. Pak RT tumanya deui da puguh panasaran. Sedengkeun Jang Panji ukur ngahuleng lantaran teu ngarti kana maksudna. Samalah oding oge sarua teu ngartieun sabab can meunang keterangan nanaon ti Pak RT. Yah, teu salah Jang RT. Memang bener jajaka anu ieu nu dimaksud ku Abah teh. Lantaran rupa jeung tangtungan akur jeung anu katingali dina implengan Abah. Bagia Ujang Kasep syukur urang bisa panggih. Abah Bung anu taya hinggana. Lantaran anu saenya mah Abah teh geus lila ngajagoan datangna hidap. Ceuk Bah Ukim bari terus neuteup ka Jang Panji. Hatur nuhun atuh Abah. Abdi oge sami bingahna margi tos dipendakeun sareng salira. Mung bae salira teh saha anu salaresna. Hapunten abdi tumaros margi panasaran hoyong terang ka salira. Wireh nembe ayeuna pisan urang teh pendak. Da sateu acana mah teu acan kantos. Walon Jang Panji nyaritana sopan tur daria. Nya bener Ujang Kasep. Memang kakara ayeuna urang panggih. Sabab saacana mah acan kungsi. Tah ayeuna sok gerajiuk. Lantaran Abah boga keperluan anu kacida penting sarata kudu buru-buru ditepikeun ka hidap. Soal Ujang anu hayang nyaho ka Abah tang tuku Abah baris dibere nyaho. Nya Abah pisan anu kacelah Bah Ukim. Ari Ujang saha ngaran? Tanya Bah Ukim bari teu leupas neuteup. Saacan ngawalon Jang Panji gek diuk kitu deui Pak RT. Oding gukek dariuk dina kursi anu lowong. Oh, janten Abah ti anu jenengan Bah Ukim teh ya. Tanya Jang Panji ras inget kana caritan oding anu teh heula kungsi ngomongkeun ngeunaan Bah Ukim. Sarta Jang Panji oge boga niat hayang manggihan. Ngan bae waktuna acan kaburu, tapi ku ayeuna pareng Bah Ukim datang ka lemburna. Oh, bener tapi ari Ujang saha? Ceuk Bah Ukim sanajan geus nyaho ti Pak RT. Tapi keukeuh tumanya saha ngaranna lantaran hayang ngadenge langsung ti jenisna. Abah mangga nepangkeun pamiwasta mah abdi teh pun Panji. Jang Panji geuwat nyebutkeun ngaranna. Oh, Jang Panji. Tapi ari indung jeung Bapak Ujang saha? Mbah Ukim nanyakeun indung jeung bapana lantaran hayang nyaho. Pamipun bapak katelahna pun sarkum. Pun biang pun sarah. Oh, jadi Ujang teh anaknya Jang Sarkum jeung Nyi Sarah. Tanya Bah Ukim bari neuteup meuni anteb. Leres telepat Abah. Walon Jang Panji. Ngadenge keterangan kitu Bah Ukim ungut-ungutan. Bagja pisan. Indung Bapak Ujang ngabogaan saurang anak anu siga hidap. Ujang. Tang tu hidap ngarasa heran jeung teu ngareti. Kana maksud Jang RT anu tadi teu gugur teu angin ujug-ujug ngajak ka hidap samalah tuluy dibawa ka dirurusuhan. Leres Abah. Abdi teh kacida teu ngartos kana maksud Pak RT. Samalih abdi ngaraos reuwas margi bilih aya kajantenan anu teu dipiharap. Cangtu pikiran Ujang kanya kitu. Tapi teu kudu reuwas. Lantaran hidup dibawa ka deso teh alatan dititah ku Abah. Ari sabab Abah aya perlu anu kacida pisan penting. Oh, janten kitu. Punten Abah. Tumaros bae mung aya keperjogian naon anu kalintang penting teh. Tah ieu sumangga dugikeun ka abdi. Ceuk Jang Panji hatena kacida ngarasa panasaran. Nah, kepentingan naon anu rek ditepikeun ku Bah Ukim? Samalah oding jeung Pak RT oge sarua panasaran hayang geura nyaho. Menang penanya kitu ku siwel Bah Ukim ngaluarkeun hiji barang
anu diselapkeun dina cangkengna katutupan ku baju kampretna. Eta barang katinggalina teu pati gede sareta bune dibungkus ku lawan hideung. Ningali kitu Jang Panji, oding Pak RT jeung Usman kabeh maralaong. Abah, punten tumaros pami eta teh naon? Tanya Jang Panji bari angger melong ka eta barang. Ujang, ieu barang menang narekahan Abah. Sarata ayeuna rek dipasrahkeun ka hidap. Sabab ukur hidup anu baris bisa ngagunakeunna. Oh, kitu mung bae barang mangrupi naon eta teh Abah? Tanya Jang Panji beuki panasaran hayang geura nyaho. Jang, ieu barang ku Abah rek dibuka sok tingalikeun. Ceuk Bah Ukim lalaunan muka labon hideung anu dipake mungkus eta barang. Tekung silila breh katempo ku sararea. Barang anu dibungkus ku eta labon teh tetela mangrupa awi hideung gedena sagede pigeulang leungeun budak. Panjangna moal leuwih ti sasiku. Ari rupana hideung semu herang katempuna meuni lemes. Ujang, ieu barang ngaranna bambu ireng atawa awi hideung. Lijion tina awi hideung tapi sanajan tina awi, tangtu lain awi samarangan. Lancaran geus meunang narekahan salila 27 poe lilanya. Oh, janten kitunya Abah. Ceuk Jang Panji panon mencerong ka eta barang anu aya dina leungeun Bah Ukim. Kitu deui oding jeung Pak RT duanana marelong. Ieu lain barang sambarangan, Jang. Abah, kanggo naon gunana eta barang teh? Ujang hidup hayang nyaho gunana. Kan tenan Abah, margi abdi panasaran, datang tos eta barang teh ageng gunana. Margi saur Abah sanes barang sambarangan. Benar, ieu barang gede gunanya. Lantarannya ieu pisan barang anu jadi kelemahan siluman kelong bodas, anu sok nyerot getih jalma. Ayeuna ieu barang rek dipasrahkeun ka hidap, pikeun numpas siluman kelong sangkan manehna musnah sarta teu ngaganggu deui ka urang. Ceuk Bah Ukim nyaritana daria pisan. Mere keterangan lamun eta barang teh anu jadi kelemahana siluman kelong bodas. Barang ngadenge kitu puguh bae Jang Panji kaget, tapi sakaligus bunga. Ras inget kana caritaan guruna sababaraha peuting anu katukang panggi dina impian. Nya harita teh kungsi nyebutkeun isuk atawa pageto bakal aya saurang jalma anu mere nyaho kana kelemahan eta siluman. Sarta bakal dijelaskeun segala rupana. Tah ayeuna caritaan guruna jadi bukti lantaran poe eta sacara teu disangka ti tadina. Bah Ukim beut masrahkeun hiji barang anu kacida pisan dibutuhkeun pikeun merukeun eta siluman. Yeuh Jang, tarima ieu barang sarta gunakeun sahade-hadena. Ceuk Bah Ukim bari ngasongkeun barang anu disebut bambu ireng. Abah ke sakedap. Nya sateu acana abdi nampi kana eta barang. Cobi atuh terangkeun heula kumaha cara ngagunakeunna. Ngagunakeunna mah gampang. Tapi kudu pinuh ku perhitungan, kakesitan jeung kawaspadaan. Ari caranya lamun eta siluman nyerang ka hidap, gawat babuk jangjangna ku bambu ireng. Tapi hidap kudu inget kasempatan ngababukna ngan ukur sakali. Sabab lamun sakali teu keuna, manehna bakal langsung kabur ka jumancara. Tah lamun geus kitu susah ngudagna, lantaran urang mah teu boga jangjang. Jadi lamun Ujang rek ngababuk jangjangna jelas kudu sakali bek ulah nepi ka teu keuna kana sasaran. Tapi saacana dibabukeun omat hidap ulah poho bacakeun 2 kalimat syahadat, lobana 3 balikan dina jero hace. Tah lamun geus kitu sok gawat sabetkeun sarta kudu keuna kana jangjangna. Sangkan manehna teu bisa ngapung. Tah kitu Jang kumaha kaharti?
Tanya Bahukim bari neuteup Kajang Panji anu harita keur saragep ngabandungan. Nya kitu deui Pak RT, Oding jeung Jang Usman. Oh, janten kedah kitunya Abah. Benar kade oma caritaan Abah sakabeh kudu diingetkeun. Mangga Abah tangtos ku abdi bade ditumutkeun. Abah pamisa atosna kitu naon anu baris kajantenan saterasna? Tanya Jang Panji lantaran hayang menang keterangan anu leuwih jentret ti Bahukim. Nah, kajadian naon anu saterusna bakal kasaksian? Kieu Jang, kajadian anu saterusna lamun Ujang geus hasil ngebabukeun si bambu ireng kana jangjangnya, eta siluman geus tangtu manehna teh moal bisa hibar deui. Sakujur awaknya bakal karasa leuleus lungse moal aya canyaga. Tah di dinya hidup ulah cicingeun. Buru-buru cabut paku emas anu aya dina hulu eta kelong. Nya ku cara kitu jirim eta siluman bakal robah jadi manusia. Anu satuluyna urang sarariatang tu baris nyaksian. Nah mangrupa saha eta siluman teh anu sabenernya? Oh, janten kitunya Abah kelemahanna teh. Heeh, bener kitu kelemahanna teh. Dalamun teu ku cara kitu mah, sok sanajan nepi ka iraha bae, eta siluman moal bisa diperuhkeun. Komo deui dibinasakeun mah moal bisa. Lantaran manehna teh setan. Samalah sing saha bae oge sigana mah moal aya nu mampu ngabongkar kana panyamarana. Terkecuali saurang jalma anu luhur elmuna sarta jembar pangabisana. Bersih hatena hadi ahlakna anu salah hijina tayalian ti guru hidup. Lantaran siluman kelong bodas anu ayeuna sok nyerotan gede jalma, manehna teh lain siluman kolomerona. Tapi eta siluman teh ratuna. Jadi tangtu manehna teh ngabogaan kasakten anu luar biasa. Sarata geus pasti moal bisa diusir ku jampe panjinglar anu biasa. Lamun teu dibarengan ku ilmu jeung pangabisa anu luhur. Tah kulantaran kitu, dina palebahnya hareupan eta siluman tangtu kudu saurang jalma anu kuat lahirna, kuat batina, kuat agamana sarta kuat kepercayaanna ka Gusti Allah anu Maha Kawasa, anu maha gagah tur perkasa. Tah kitu Jang, kumaha sakabehna caritan Abah kaharati ku hidup? Tanya Bahukim nyaritana panjang lebar bari neuteup Kajang Panji. Sumuhun karatos Abah. Syukur ari kaharti mah. Da sapiraku atuh make teu kaharti. Sabab gua Abah geus diterangkeun panjang lebar ti koro oge nepi ka tuhureun kieu, yeuh balas loba teuing nyarita. Sokomo Abah teh ieu teh hudang gering. Nya kulantaran ieu teh penting nya kapaksa we Abah teh kana tangan ka dieu. Ngaleueut heula atuh Abah pamit tuhureun mah. Sok atuh sian deui gelasna Jang RT. Da caina geus beak geuning. Mangga Abah ke atuh antos sakedap. Ibuna buru ka dieu jingjing teko ieu cai Abah tos seep yeuh. Geuwat sian deui. Ceuk Pak RT ngagero ka bojona nu harita keur aya di dapur. Nyadiakeun kadaharan keur nyuguhan Bahukim jeung Jang Usman da geus pasti lapareun. Mangga Bapak ke sakedap. Walon Bu RT gap kana teko. Regidik dijingjing dibawa ka hareup. Sanggeus nepi cur ngesian deui gelas ku cai entehaneut. Nuhun RT. Hampuranya lamun Abah ngariweuhkeun. Sami-sami Abah. Sareng deui dateng ngaraos diriweuhkeun atuh. Anu aya mah abdi teh sok kalintang binga kasumpingan ku salira Abah. Nuhun Nyai Tete geuning bager boga pamajikan teh Jang RT. Sumuhun alhamdulillah Abah. Nya kumargi kitu abdi teh awet rumah tangga teh. Da saupami teu bager mah haroream. Walon Pak RT bari seuri. Red ka bojona sarua nyerengeh nya geus kitu terus ngaleos deui ka dapur rek neruskeun hanca pagawean. Gap atuh Bahukim kana gelas regot nginum beak setengah.
Sok gelas ditunda deui dina luhur meja. Red Kajang Panji. Ujang, ieu barang ayeuna ku Abah dipasrahkeun ka Hidap. Gawa tarima kade kudu bisa ngajaga jeung ngagunakeun sahade-hadena. Lantaran ieu barang hese pisan nyiarna, tapi kulantaran Abah teu heula geus janji ka Jang RT. Lamun Abah rek bantuan kana kasusah urang lembur, nya atuh Abah teh teu cicingeun. Terus ikhtiar pikeun nalungtik kelemahan eta setan. Anu akhirna alhamdulillah Abah menang pituduh ti Nu Maha Kawasa. Tah ayeuna ieu barang tarima ku Hidap. Sor Bahukim ngasungkeun eta barang. Mangga Abah. Walon Jang Panji eta barang geuwati tampanan. Nya sanggeus aya dina leungeunna. Awi hideung atawa si bambu ireng sok sanajan leutik, tapi karasana kawilang ampeg si gaya eusian di jerona. Ujang Panji diteuteup terus dijungjungkeun, sarta ditatap diusap karasa awi teh meuni lemes jeung semu herang. Pak RT Oding jeung Usman kabeh maralong. Geus kitu si bambu ireng dibungkus deui ku lawon hideung. Abah hatur nuhun pisan. Wireh salira parantos mercantenkeun ieu barang ka abdi. Insya Allah tangtos bade dijaga sareng digunakeun sasae-saena. Tah pami anu salajengna abdi teh kedah kumaha Abah? Ceuk Jang Panji bari neuteup ka Bahukim. Saterusna mah Hidap kudu tatan-tatan. Tuh tingali, panon poe geus surup kana tempatnya. Abah boga kayakinan dina peuting ieu. Eta siluman bakal datang. Tah didinya tugas Hidap anu kudu nyang hareupana. Abah percaya sapinuhna lamun Ujang bakal sanggup meluhkeun eta setan. Sabab Hidap geus dibekalan pangabisa anu cukup ku Guru Ujang. Sarata hormat ulah poho kana papatahna. Salamatkeun indung jeung Bapa Hidap. Ceuk Bahukim nyaritana kawas anu geus apal. Da puguh Bahukim teh sok sanajan geus kolot, tapi lain jalma kosong bolostrong, tapi jelas hiji kolot anu eusian samalah loba pangalaman dina hal yang hareupan setan siluman. Unjuk sumangga Abah. Mung bae sateu acana abdi saja mundut pedoana ti salira. Mugia dina waktosna mayunan eta setan, dipaparin kasalamatan kitu deui kanggo urang sadayana. Hidap teu kudu hariwang. Geus pasti ku Abah baris didorong ku doa. Moga-moga usaha urang dina meruhkeun eta setan cing aya dina kalancaran. Amin. 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 Walon Jang Panji jeung Pak RT bareng nyebut amin. Kitu deui Oding jeung incuna Jang Usman anu ti tadi saregep ngabandungan. Sabot keur kitu dur-dur kadenge sora bedug ditakol di masjid, dituturkeun ku sora haleuangna anu azan. Jang Panji jeung Bahukim narangtung, kitu deui anu sajena nurutan. Anu saterusna bral arindit rek ngajugjuk ka masjid pikeun ngalaksanakeun salat berjamaah. Kasugri para wargi, cag urang tunda heula Jang Panji, Bahukim jeung anu sejena. Tasa terusna urang malikan deui anyar nyaritakeun Nyi Sawitri anu geus dicaritakeun eueuh di lembur. Nah di mana manehna ayeuna? Sabadana parasya jeung Sarkum salakina. Sabada Sarkum indi ti imahna. Nyi Sawitri diuk sorangan di kamar beungeutna geuneuk lir beusi atah meunang meuleum. Untuna kakerot matana bolotot, awak ngegidir dadareng hapranjug karasa panas asa diduruk. Setan alasya teh Sarkum. Lalaki ucut burung teu uyahan. Wani hianat ka aing. Janji narek hirup babarengan salilana tapi nyatana sia kalah hayang papisah alatan si Sarah. Tapi heug bae lamun si aing hayang babarengan jeung si Sarah mah, ku aing baris dikabulkeun. Nya peuting ieu si laing duaan ku aing rek dipodaran. Samalah lamun perlu jeung anak-anakna sakalian.
sarta rek dibawa ke alam siluman. Anu terus narek dijadikeun tatapakan ngaraunggal poe ku aing ditincakan. Ceuk Nyi Sawitri ngomong sorangan. Geus kitu cikikik seuri lelengakan bangun anu bunga pisan. Jung nangtung tina diukna terus lajag-lejeg di jero kamar. Hanjakal pisan. Satadina masih teh Sarkum rek dijadikeun raja di negara aing anu bakal maturan hirup aing sarilana. Nya lamun geus nepi kana waktuna. Tapi ayeuna moal bisa. Sabab aing geus teu butuh ka lalaki anu kawasia. Sarta ayeuna waktuna sia kudu mayar kana harta banda anu geus dibikeun ku aing. Rasakeun sia Sarkum. Nyi Sawitri nyarita deui leungeunna ti kekerket dikepeulkeun meuni buleud. Hatena gemes jeung ijid ka Sarkum kitu deui ka Nyi Sarah maruna. Anu ceuk pamikirna geus ngarebut Sarkum tina leungeun manehna. Penting ieu aing kudu indit. Lantaran aing geus teu hayang lamun kudu cicing di ieu imah. Heueuh bener kitu aing kudu ingkah ti dieu. Bari neangan waktu anu hade pikeun ngancurkeun kulawargana si Sarkum. Ceuk Nyi Sawitri gek diuk deui terus ngahuleng ngajentul sorangan. Kayaan harita geus beuki sore. Sora tongeret reang di sarada patembalan. Layung hibar ti belah kulon cahayana koneng umyang lir emas sinangling. Sanggeus aya kana sawatara waktu lilana. Reup kayaan teh poek beurang geus kaganti ku peuting. Ayeuna geus nepi kana waktuna aing kudu indit. Jung Nyi Sawitri nangtung koloyong lempang kaluar ti kamar. Serog ka patengahan. Kayaan di dinya poek lantaran teu diseungetan lampu. Jendela masih kene muka, tapi ku Nyi Sawitri teu dipalire. Nyi Sawitri terus lempang kolotrak muka panto. Nya terus kaluar ti imah jenangtung dina teras. Tapi teu lila juru turun kaburuan. Brug kadenge sora panto nutup sorangan. Satuluyna kenceling Nyi Sawitri indit lempang mapai jalan desa. Sanajan kayaan harita sore kene. Tapi karasa geus ti iseun, urang lembur geus araya di jero imah. Sedengkeun anu saware harita keur araya di masjid, jadi Nyi Sawitri bisa jongjon lempang kalayan tenang. Teu karasa harita geus anjog ka sisi lembur, reg Nyi Sawitri eureun. Panon rara treret nitenan kasakuliah tempat bisi aya jalma sejen anu ningalikeun ka manehna. Sanggeus tetela teu sasaha, ukur sakilat ngagibegkeun awak, sapada harita janggelek ganti rupa jadi siluman kelong. Sanggeus kitu blesat, siluman kelong bodas teh hiber ngapung ngawang-ngawang ka jobantara, rek ngajugjug ka hiji tempat. Matana nu bolotot gular-giler ka handap, jangjangna meber tuluy nyurubuk maju ke belah kaler, dibarengan ku sora angin anu ngaguruh handaruan. Nya sanggeus aya kana sawatara waktu, siluman kelong anjog ka hiji pileuweungan tuluy nyirorot ka handap. Celek napak di salah sahiji dahan kai anu kawilang luhur, matana gular-giler ngawaskeun ka tempat anu anggang. Tah di dieu kawasna merenah tempat teh moal aya anu ngaganggu. Sarta aing bisa leureum bari neangan waktu anu hade pikeun modaran si Sarah jeung si Sarkum. Mitra cageula ieu carita urang tunda heula. Insyaallah kin urang lajengkeun deui. Atur nuhun mitra kana naon rupi peratosana. Wilujeng kantun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.